mulai tina dahareun heula dahareun geus puguh barang nu haram mata mah syariat kuari mah make hati-hati halal ieu teh cuman diteliti heula ieu teh ti mana asalna oh ieu teh meunang ti mang anu mang anu usahana naon oh usahana nya mah eta limbah ke ari usaha limbah teh kumaha nu sabenerna oh usaha limbah mah Spanyol teh naon jadi ge separo nyolong oh iya tah jadi atuh kuari mah eta lamun meunang tinu kos karitun teu tah padahal ieu teh opor haneut lantaran ieu ti Spanyol den tah eta ngaranna toriko waduh ya Allah ya Rabb sabarukna kuat toriko teh kan hayang usul ilallah besi jadi hahalang hede nu ngiriman jeruk wah jeruk baragus amat iya ti saya ieu bacana ti urang Tangerang saha Pulan Kiai Pulan teh naon statusna nyana nu sok ngiklan priwit teh polisi wow polisi enten polisi sebab polisi mah polisi wah geus kecede ge emang haram teteh henteu wallahu alam toriko mah kos kitu wallahu alam teh haram jeung teu haram mah wallahu alam ya tuh laki itu oh tamu bersyariat atau lamun nyaritakeun kos kitu ya mah lain toriko mah teu polisi mah hiji gajina leutik gajina polisi mah ketika hajujana keren bajuna keren pakaianna keren kendaraanna berarti kan dia aya di luar kepolisian nah henteu cenah kieu mah ngan ukur eta doang non teh ngaranna aya santri mantes jalateun teu make masker tah aju ditangkep jadi atuh kudu bayar saurang 100.000 aya masker sabar duit aya maskerna mah ngan 20.000 ngan kulantaran ieu mah ditangkep jadi 100.000 cak santri sia teh aing nu sial ieu sial kabehan tah eta teh kos kitu teh haram teh nanaonan lamun endek ban nu hebat mah ieu keur carita oh iya teh undang-undang kudu pakai masker bapak tidak pakai masker kasihanilah diri bapak takut terjangkit corona dengan demikian saya sudah mempersiapkan dari negara ini masker pakai ya hati-hatilah nggak usah bayar lewat belakang aja dah tah polisi tolol tah polisi eta tah kos kararitu tah haram entah kulah mun aya polisi mau geus ulah dah sale tungtung aya jelema mah ya jelema mah dahar si besok aja ngerenyeng gitu heran torekat si kitu heran torekat tuh ada deketan jelema kos kitu aya jeung Allah mah biasa bae henteu eta keur cerita makanan. Kuari mah teh ieu ti saya. Oh ieu teh ya. Atuh meunang ti dulur. Oh dulur urang mah usahana bagus heeh. Masyaallah atuh duitna atau urang masak. Wah nu urang ieu mah bagus. Masyaallah karim. Geus hebat lah. Itu halal nu urang nang masak urang. Kuari masih diperhitungkeun kene mun loba bakal ngahalangan teu ieu kana ibadah. Gitu kan ya lamun loba bakal peureum bae mah atuh kan ngaranna ge peureum leupas di maca Quran maca sholawat zikir tafakur dikurangan bae lah tuh kan setik waro ngaranna apik hati-hati segala rupa hati-hati nya wa azimatin jeung ngalep azimah teh angkeuh kayakinan. Jadi teman-teman pisan keyakinan diri azam pangkuh panceg. Nah, kos kumaha karyadatin seperti ngajar nafsu.
nafsu urang teh kapan berkeliaran nu mantak nafsu teh engke dina thariqah mah diatur aya nafsul lawamah aya nafsul mulama aya nafsul mutmainnah aya nafsul mardiyah nafsul kamilah nafsul radiyah na ieu nafsul amaratu bisna eta teh diatur riyadhah nah ieu ngajar nafsu teh diajar nafsu urang teh hayang make bajuna nu bagus bae hargana teh hayang anu 1 juta nah kuari nafsu diturunkeun geus bae anu 500.000 bae 500.000 urang hayang geus kuari geus kabeuli 500.000 teh aya nu sugih paeh harita sholawatna gede dikeun ka baju 500.000 nah ajar nafsu ulah anu 500.000 lah anu 200.000 bae 200.000 ge kabeuli keneh jeung masih hayang gigindingan ieu mah meulina anu 50.000 bae diajar nafsu nu tadina hayang tamer eprak pamer waduh pamere maksudna aduh nah turun kuari atlas turun deui kuari mah gajah depak tah ti gajah turun deui nu leuwih handap tibatan gajah naon polekat teh turun deui mana oh nu paranti nu paeh teh nu paranti putih-putih geus jeuh warnaan geus putih-putih geus bajuna putih blacuk sampingna putih kopehna putih geus kabeh putih cek babaturan weh budak tinggal dibaringkeun bae mah langsung urang takbir 4 kali Allahu Akbar iya urang teh ngajar nafsu naon bae pakaian kahayang dah engke gerage lain heureuy mah lain heureuy ge lamun urang geus bisa ta akhdun bi ahwato urang pribadi urang teu kudu kanyawan ku batur teu kudu ngajakan batur thariqah mah sorangan bae urang nah aju ngajar nafsu ku sorangan beulai di hareupeun jelema okosu heueuh tapi di luar teh ulah malah lamun di nuju jelema bawa pamajikan bawa anak ulah pati kanyahoan itu thariqah hubunganna urang jeung Allah geus engke dibere ta ku Allah setahun 2 tahun urang kos kitu bae tah henteu cepet henteu setahun atau ujug-ujug ge aya rarasaan aya anu ngabimbing teh ge asa didelegeun bae ku Allah atau asa didengekeun bae ku Allah asa dikanyahokeun bae ku Allah isin ke urang mulai teh aya isin ka Allah isin mulai embung macam-macam isin ka Allah nah eta thariqah teh kos kitu tah jadi akhdun bi ahwato wa azimatin diatepkeun kana al-wara jadi bi kana ahwato jadi akhdun bi ahwato wa akhdun bi azimah jadi berarti urang teh nyekelan leuwih hati-hati anu eueuh paedahna mah ngesingkirkeun moal kebal hirup di alam dunia urang hayang ngarasakeun wusul ka Allah ya perjalanan ieu mah encan datang encan ka hakikat encan kakarak perjalanan menuju wusul carana akhdun bi ahwato wa azimah karyadatin masyaallah mutabatilan juntrung bari juntrung oh juntrung teh pegat tina segala rupa nya ku sebab urang ngajar nafsu urang sehingga pegat tina segala rupa nafsu urang ka Allah engke urang boga rasa sorangan ye nafsu urang diri urang teh boga perasaan beratan ka dunia berat ka dunia sabaraha persen berat ka akhirat sabaraha persen lamun masih kene berat ka dunia encan ngeunaheun ibadah riyadhona can jadi warona can jadi ya tapi lamun geus berat ka akhirat mulai dunia teh geus teu dilengseuh dunia teh beratna ka akhirat asal geus liwat 50% 60% ka akhiratna 60% dunia 40 mulai aya ngeunaheun ibadah urang mun nyaritakeun ngeunaheun ibadah eta hese pokona lazat teh ngeun amis tenang tentrem ngeunaheun encan usul kakarak perjalanan menggebu resepna ka akhirat enggak aya nu dirutinkeun urang teh tinggalin
Lai hayang nyorangan embung kepangi jeung jelema sebab leuwih indah keneh jeung Allah. Yes, ieu thariqah ngaranna. Ieu thariqah ngaranna encan usul ka karek thariqah tapi geus mengarah. Jadi panahna geus di akhiratkeun. Panahna geus di akhirat. Oh, iyalah thariqatun akhdun bihawati yani. Bodoh ka Allah teu manfaat seetik-etik aja. Teu gua tuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah. Mun teu nyaho ka Gusti Allah ke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh. Babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh. Pan bolon eta kos kitu teh. Teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh. Ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah. Allahu Akbar na ge urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung. Atuh bahasa Jawa mah meureunna Allah Maha. Terus kabeh ditu da gitu. Ih, teu ngarti ka Allah mah kos kitu. Mantak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah nu ngarti ka Allah salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat. Tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah. Komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. Mantak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh lamun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Eueuh nu kos kitu mah je eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema make la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji. Lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah. Ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkeun jeung salat sunah, ieu gedean keneh ngaji. Malah aya nu can salat subuh. Ngaji bae lah pokona heula. Aduh. Cek anu keur dieu ke ziar aing eta teh. Hati-hati salat subuh. Kamu bau bentek betul salat subuh. Insyaallah karim. Tuh gitu. Jadi urang ieu per minggu na urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit. Eta geus wauh ta ka Allah teh. Lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh. Masih kena jauh jeung Gusti Allah. Jauh teh cenah pugu kiai na ge imam jauh teh maka jeung ruku. Mun ngridit keneh can wauh ka Allah. Lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah. Mangganing di imah TV ambalayah. Tah eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaat-manfaatna, berita-berita, informasi-informasi anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi. Nah eta teh eta can wauh tah ka Gusti Allah nu kos kitu ngaran. Lamun jelema keur di kantor, jelema keur di ladang, jelema keur di toko, di pasar, ngadenge suara azan nyana hare-hare bae
can wauh tajeng Allah ta jelema barang ditempo teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh di Cikupa mah loba anu teu wauh wayah asar ka Citra wayah magrib di jalan kene datang ka imah parawiyeng Isa aju pake nonton TV itu di Cikupa teh karita Ambalaya ka unggal kecamatan kasepatan mau nuntut ya pasar Kemis doang tekaliwat ya Allah ya Rabbi teh warau jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna di deuleu pagaweana tuh nu mantak ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah Subhanahu nu mantak hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah mun geus wauh ka Allah mah begitu urang deuk di ka nerakakeun atuh bebeja we Gusti pan abdi geus wauh ka Gusti keur di dunia nonton TV tilok sekali-kali doang jabar Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi di malam Salasa malam Rabu terus-terusan bebe jaga Gusti Allah Gusti manya abdi kudu dikanaragakeun ban abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna ban abdi teh embung ridit embung mabok embung zina eta teh abdi nu mantak embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu pencak Gusti salat abdi salat pencak Gusti puasa abdi puasa berarti abdi wauh ka Gusti adapun soal kurang husuk mah tuh hampura bae Gusti teh kitu tah cek Gusti jalan coba apa deuleu banget sih deuleu barang di deuleu teh bener ada herang saeutik ya banget malaikat amankeun teh mah wauh ka aing wauh emang cek malaikat ya setengah wauh lah tuh setengah wauh bae salamet komo nu wauh jasam Masya Allah nu mantak libetkeun diri urang wauhkeun diri urang angsongkeun diri urang ka pangajian wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah nu paham ka Gusti Allah pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wauhkeun diri urang ka Allah babari wauh ka Allah dia cek Kangjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran nyaho ka diri urang nyaho ka pangeran saha diri urang teh makhluk berarti nyaho pangeran teh khaliq saha diri urang mah butuh dahar berarti khaliq mah teu butuh dahar sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah carana bertauhid coba gerak tibimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah dituna terus orang bersyariat bertauhid berangkat timimiti aqwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah moal bisa lamun eueuh nu nuduh geus kudu dituduh-tuduh nah iyalah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tah wauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng kabeneran nu dibonceng najahe lain ridho menang godog bung Masya Allah
urang wae dulur nyegat teh diteureun babaturan nyegat teureun giliran bae bangsa konde lain eureun deh diajak malah mah teu daekeun ge dipaksa doraka malulu. Ya Allah ya Rabbi waukeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah. Urang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh. Aduh kurang ya 90.000 jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah tah lamun nu kadeuleuna sorga nu kadeuleuna bidadari tuh digerokeun deui pake mesin ka dia kunaon ye kabeh ye urang malah lain kadis ya, 5.000 bae. Dicokot deui kembalian tah. Amoh sedekah make kembali teh kira-kira. Tuh ya can paham. Eta keur carita sedekah. Boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit. Jasa ka pamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae. Pelit jasa kapun majikan teh bebeja ka balanja malu nu kamari pan aya kombalina kamari iraha kamari sia nyokot sabaraha 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana beuka geus sabaraha poe eta sabaraha poe tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk kadenge ka tatangga Masya Allah kuruda ke balanja tah balanja deh tah balanja deh kak beuh lain ya Masya Allah taya orang belajar nu dideuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideuleuna ukhrawi bakal harampang kabeh nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar kudu belajar lah mun teu belajar mah tuh moal bisa naon kudu belajar ke geus belajar bisa geus bisa jadi ahli geus ahli mah nikmat ahli sedekah ahli ngaji ahli salat ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon moal datang ka ahli mun teu belajar heula geus belajar heula urang boga duit sabaraha ya 10.000 1.000 belajar boga duit sabaraha teh kali 20.000 2.000 ya. Boga 100.000 ya, belajar 1.000 kali. Teu naik-naik. Belajar teh naik-naik. Guys, berarti lamun kelas teh mah kelas 1 bae. Teu naik-naik tah kos kitu teh eta, masyaallah. Urang teh hayang naik derajat urang munggu Allah Subhanahu wa taala faktor mana sektor mana urang nu bisa ieu. Urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun darajat ka Gusti Allah. Urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun darajat ka Gusti Allah. Urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah, ilmu pake naikeun darajat ka Gusti Allah. Allah mere fasilitas ka urang teh kita digunakeun buat naikeun darajat urang. Henteu kudu jadi kiai bae, henteu kudu jadi pengusaha bae. Naon fasilitas nu aya di diri urang? Akur bae. Akur bae pake naikeun darajat urang dibere dunia coba dunia pake naikeun darajat henteu urang dibere tanaga coba tanaga pake naikeun darajat henteu ka aing cak Allah ye pake teterekelan teh dibere ilmu dibere wawasan dibere ilmu politik dibere ilmu ekonomi dibere ilmu agama dibere ilmu budaya lain sebagainya pake naikeun darajat apa henteu fasilitas di Gusti Allah tinggal urang pas maca Quran kita maca Quran cakolot baheula pan aing mah baheula unu maga lain teu hayang cakolot teh ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang hiji Fatihah 2 kuliah 3 kulu jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar hese
eta teh Quran dibulak-balik bae. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mah nu bisa maca Quran fasilitas atuh. Nya nama lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae. Fatihah, dolin, kul ya, terus kul hude. Fatihah deui kul ya, kul hude. Fatihah deui kul ya, kul hude. Datang ke malaikat geus teu nyatet-nyatet. Nyaho aing babacaan siang mah. Atuh kos kitu bae eta ulah jadi ulah risi. Ku sebab teu bisa maca Quran aja leup teu baca eta Quran eta. Geus bae kulhu bae geus kulhu bae dieu kulhu kaluar kulhu di jero kulhu peuting kulhu barang kulhu bae. Emang di sana eta doang eta teh Quran. Jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka. Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakaol mah dia sih 100.000 kan kurang maca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung mini-mini lah aing mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae pas beres 100.000 pae nya geus boga atakah. Nah, di akhirat begitu dipertimbangkeun deuk ka neraka Gusti. Abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kul 100.000 cenah cak kiai. Pan kiai ge Kangjeng Nabi, Nabi cak ti Gusti. Cenah haram ka neraka, abdi deuk demo. Lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi. Bose mah nundutan, ya lap-lapan lah. Menjadi tak bahasa-bahasa kos gitu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah. Tah eta hasil ngaji pan. Hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji pan. Saya maca naon? Maca kul jasa. Nah, yang maca bae. Engkeuna moal bisa demo ka Gusti. Begitu ka nerakakeun atuh pan Gusti abdi maca kulu. Cak sia. Cak sahanya haritanya. Tuh tanggung jawab. Aya kitu mah cak sia. Ngaji dieu sia ngajina. Cilongok tangkeun kiaina. Bener pernah ngutakeun bener. Cak sia. Buka urang teh pan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala al-ikhlas ya tamarrah ya ta'alfi marrah bejakeun ataqallahu da. Pada eta cak Kangjeng Nabi. Tapi dipanggil. Bener pencak Gusti. Wah, bener ieu mah tuh. Geus ka surga kan lah. Cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV-an. Ah, geus sampura. Ampura. Nikmat luar biasa tuh. Nuhun libatkeun diri urang di pengajian supaya urang ngarti ka Gusti Allah. Mun geus ngarti ka Gusti Allah ibadah teh mantep. Mantep para ulama daek maca Quran tengah peuting tahajud maca zikir jeung sajabadah ngarti nyana ka Allah. Pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah. Undangan bae kerek nyana. Undangan aing ngat paruyang ceuk kana ieu. Duh, esek cek. Oh, nampuyang. Undangan teh kudu nikmat. Alhamdulillah rineh ieu maca Quran. Nu biasana osok sajus ieu mah undangan ieu bisa 5 juz. Ieu mah lain, rokok beak ieu. Eueuh deui nu ngondang sial. Kas geus ipis ieu. Heran lah gua. Dakwah sih kos kitu. Masya Allah. Tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pengajian abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi jelema teu paham ka Gusti Allah, jelema can wauh ka Gusti Allah, salat deui maca Quran, maca sholawat, zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali. Aya sia gara salat bae. Salat sia nu loba, jutaan rakaat, wali mah kerek. Diudangkeun dahar. Dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur tunjelan we salat. Wah, jadi diudangkeun deui. Dahar deui, dahar. Beres.
hebatan keneh nu kerek. Hebatan keneh nu kerek. Tah eta tah bentak. Iblis teh di masjid begitu di masjid terjadi. Terjadi nyana. Begitu ke masjid terjadi deui. Tanya. Gunana teh terjadi ka masjid iblis. Aduh di dinya aya nu keur sare. Tah nu keur sare sih beusi kahudangkeun nyana mun hudang. Waduh zikirna teu kawawa. Geus kena hees bae eta macaknya nanti. Itu pun nu salat teh diantepkeun sebabnya nama salatnya di baturan ku kula ieu. Kula na asup ka jero hatena. Hei salat deui sia. Hayang kalem sia ku ari mah. Hayang salat deui tuh. Eta mah teh nu hees nu kerek. Asal geus hudang bae bahaya. Bahaya. Lurah dicarekan kunya. Camat dicarekan. Terus kena hees bae nya namang. Takos kitu iblis ge teu kuatin. Kajian kena hees bae mah doh. Dah eta tanda bahayana seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Pandang bulu sahajeng sahajengnya nama zikir bae ka Gusti Allah. Dialah iblis ge iblis. Waduh cek kena ieu mah. Bahaya mendingan kena hees. Tak lolobana kiai mah harees. Nailah urang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pelebah dieu urang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah. Sarwiti urang Cikupa kawin ka Zaid urang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram. Kabeneran begitu akad tikah mas kawinna teh bebejana leungit berarti kuari dihutang. Cek walina angka tuka wazawatuka binti sarwiti bimahri 10 gram zahaban. Isya kontan apa hutang? Ceknya leungit di jalan. Berarti muajalan hutang 10 gram hutang. Mobil tu nikah bimahril mazkur. Ajal. Kuring nerima nikah ka Nyi Zarwiti 10 gram hutang. Masalah di hutang teh masalah. Masalah. Sarua bae jadi. Barang geus kitu caritana deuk disarean ku Ki Zaid. Cek Zarwiti kula mah moal waka sare bareng lamun mas kawin can dibayar. Oh sia Sarwiti sosoreun lain sosoreun sebab mas kawin eta adalah gaganti bud'i. Bud'i teh bahasa Arab, bahasa urangna naon? Gaganti apem. Apem ge can kaharti keneh gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga arti bae kurang cukup. Urang cukup memang deet pikiranana. Dibere budi teh ketega harti naon budi caknya bahasa Arab jinganan datu diaji kurang Cikupa bahasa ortodok bagori maka harti oh surabi beulah aya cengkehan anu sok seuri sakapeung baeud sakapeung eta sia cek awe emang sok baeud sarua bae aduh adena aing ngaji cek awe nyaobek barang aing sok baeud burung. Tah cek Sarwiti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil bud'i gaganti liliron tina bobogaan kula berarti nya murah 10 gram nya dihutang. Kuari lamun dibikeun bae atuh gagantina. Bisa cek Sarwiti mun can dibayar moal tuga karek balik heula rek usaha jung atuh didoakeun cek Sarwiti teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doang mas kawin. Oh teu tanah cintaku tetap padamu. Masyaallah ngadengi cintaku padamu ringkak bulu aing mah. Nah, usaha eta dikersakeun ieu Ki Zaid teh usahana ngajejes pas kawin di PHK
kuari usaha teu maju-maju malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet bueak kabeh. Mana kontrakan can kabayar, mana duit dicopet batur, kabeneran deui, kabeneran. Masya Allah kontrakan anak bocor. Ceki Zaid teh ku kieu teh nyaing hirup ye. Yuk datang ke pamajikan dek ngahibur diri endahan menta mas kawin. Waduh, ceki Zaid kieu amat geus sabulan, ka 2 bulan, ka 3 bulan. Nah, ka 3 bulan ceki Zaid teh jakaka can boga ieu jang mayar mas. Moal bisa kulang mah tetep bae mun kakak teu bisa mayar mas kawin, kula mah dek meta pembubaran nikah. Waduh, pan berkelanjutan. Mana kontrakan can kabayar, mana modal beak, mana pemajikan yang dibubarkan pertikahan anak. Ieu kumaha ieu? Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid mas kawina dihutang 10 gram. Kuari teu bisa mayar mas kawin geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7. Kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae. Otomatis si Sarwiti teh panasaran, sanggeusna panasaran, kanyahoan kuari memang bener-bener teu mampu. Nyi Sarwiti na kuari menta dibubarkeun pertikahanana. Tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin. Wa fi isarihi bil mahri aqwalun dina miskin salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababaraha kaul azharuha tafsahu qabla waqin. Kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbullah kaul azhar. Nah ieu nurutkeun cek kaul azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memet diwakti. Cara ngabubarkeunana wala tasqa hatta yathbuta inda qadin isaruhu, teu meunang ngabubarkeun pertikahan yana teu aya jalan Sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep mungguh qadi kamiskinan Ki Zaid. Jadi laporan berarti Nyi Sarwiti teh urang Cikupa laporan kuari KKUA Cikupa atau langsung ke kejaksaan. Pagi cek Nyi Sarwiti pagi keneng keras amat bendu kula ya greget hayang gegiraan diuruskeun. Tenang neng, tenang, negara orang kan negara hukum. Bohong. Negara hukum teh pada usero. Memboga hukum lagi kudu dihukum. Ih Sarwiti paham amat ieu. Jadi mamarahan kieu. Enaon neng kieu. Kula boga salaki ngaran Zaid urang Cikupa. Pertikahan kula jeung menang geus satahun. Jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang. Datang ke kuali teu bisa mas kawin. Saya lapor kepada Bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan. Ulah wakka dibubarkan teliti heula. Panggil Zaid. Mana alamat Zaid? Pasar Kemis. Pasar Kemisnya pasar Kemis mana? Pasar Kemis kota. Emang pasar Kemis kota? Kota Depok mana? Pasar. Kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung Pasar Kemis kota. Ongkoh kampung, ongkoh kota. Dan gitu ngaranna saya harap menghadap ke Kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Salam, tawat, terima kasih. Demikian kepada Kejaksaan Cigaraksa. Set kirim baca kopi saya. Panggilan saya. Rangkat Ki Zaid ka ditu. Zaid, ini nama Zaid? Betul, Pak.
punya istri yang bernama Sari tukang Cikupa, betul. Anda waktu pernikahannya mas kawinnya diutang 100 Pak, 100 ya Pak. Betul Pak. Sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas, betul Pak. Lantas kesiapan Anda bagaimana? Tiap jam, tiap hari saya siap, capek, tapi sampai saat ini belum bisa membayar Pak. Nah, sekarang begini, sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut, maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya. Tak eta teh langsung geus Sarwiti narapa panggil Ki Zaid, dicek keabsahan dan kebenarannya, ternyata benar, maka kakarak didinya payap sahuhu, membubarkan pertikahanana adalah kodi atau jaksa. Iya Sarwiti, iya Ki Zaid, ya. Perlu diketahui, setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya, setelah dicek laporannya, pengakuan suami itu betul sekali, maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya, mau tidak mau bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Tigaraksa ini di bawah naungan presiden di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertikahan Anda saya bubarkan. Yes, balik Sarwiti sia kadit balik idah geusnya sia 3 kali sucian beres. Ciki Zaid mueng ngomong bubar jangan bogoh jasa 1 juta kali bogohan sia teu mampu bayar mas kawin, balik sia minta ongkos tolong. Kain lain mere ongkos cak jasa minta ongkos bapak anu berpunya hukum kula kaditu manya kudu leumpang ka pasar segala sia. An bakwa kula teh rakyat apa ongkosan atuh Pak. Ongkosan. Dah ongkosan ku aing teh. Pada duit teh 100.000. Saya boga sepeda teh jang aing ka ditu. Ojol ngaranna tuh. Tuh kos kitu jadi teu meunang saunang-unang. Nyaho ta urang jadi wauh bae takon ka Allah teh kos kitu. Peraturan Allah teh kos kitu. Jadi nyaho ku hari urang. Lantas ya hukum Allah teh direkayasa. Begitu tak Sarwiti laporan ke KUA. KUA bukan urusan saya ini mah, urusan saya mah menikahkan, urusan membubarkan pertikahan, urusan kejaksaan. Saya mah menikahkan, administrasinya gampang, sekali tak 400. Gampang itu mah. Kalau ke sana lain lagi, udah ke sana. Ke sana harus berapa? Urusan sana itu mah saya tidak mau tahu. Datang ke kejaksaan bisa diterima harus ada uang 3 juta. Nu 3 juta iyalah nu pinaraka. Cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta. Sedeng sakitu ge. Alhamdulillahirabbil tolol beralhamdulillah siapa neraka. Cukup sakitu juta. Sebab lain dek negakeun agama Allah berarti nyana endek meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah nu kuduna ditegakkeun tapi dibuat lahan geura modar sia. Aing mah ngan ngabejaan doang. Bisi aing ke di sidang ku Gusti Allah. Ayo uci. Bener sia ngayakeun pengajian? Bener. Pernah nyaritakeun bahwa uang eta teh haram. Aya saksina. Jaksa. Haji jaksana nyala nu nyokot duitna. Jadi nyala jadi saksi, nyala nu nyokot duit. Sedang sakitu ge. Lumayan dah. Mun teu pernah nyaritakeun bahaya. Kulo mah sakadar nyaritakeun. Tama karasa kareuntut ka jero hate jaksa. Langgeng ku sia. Teu karaksa ngojari sia di neraka. Sakitu doang kulo mah ngan ngabejakeun doang. Cak jaksa aing minggu hareup moal ngaji. Kadi itu sia. Aing mah teu ngajakan ngaji ka sia aing mah. Deuk nyampekeun hukum doang. Ji, kiai cenah aing ke bagi 2 bae. Tolong bagi 2. Aduh, aing disogok burung jaksa. Ya Allah, ya Rabbi, gitulah ieu keur carita hukum. Jadi di jero hukum aya lahan.
untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Quran anu geus dijabarkeun ku Kangjeng Nabi, dikemas oleh ijma ulama, dijadikan lahan di negara ku hakim-hakim, ku jaksa-jaksa, mejeuna jang kokoh jayan di neraka ge. Lain negakeun jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya plong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun. Ternyata karasa adilna Al-Quran, jujurna jaksa, nikmat amat. Diakuilah ku masyarakat bener-bener jaksa penegak hukum, bener-bener Al-Quran teh karasa ka jantung, karasa ka sanubari, karasa ka urat-urat ge ngeunaheun jasa horenganan. Ketika orang boga kendala dak cair. Ieu mah kumaha laporan atuh ka ditu. Sangat mal bisa saya tidak pernah lapor teh aja jagana kudu 3 juta. Encan ongkos, encan munduran jalan dapur. Emang ya jalan dapur bejana cenah jalan dapur mah aya. Eta eungapeun tah menghadapi seorang penegak hukum lantaran teu jujur jeung teu adil teh eungap luar biasa. Di zaman sahabat bajelema hilir mudi ke kejaksaan teh lantaran tanpa make modal. Nu matak ngeudaheun A disebutkan A, B disebutkan B, nikmat nu aya. Mudah-mudahan di negara orang balik di ka negara baheula tentang penegakan hukum sehingga karasa ku urang keadilan jeung kejujuran negara urang anu dibawa ku para hakim jeung para jaksa di bawah naungan presiden-presiden terpilih. Mudah-mudahan seperti eta sehingga orang bisa ngarasakeun nikmat keadilan jeung kejujuran. Amin ya rabbal. Atawa anu ngabubarkeun pertikahanana teh ieu adalah izin daripada jaksa lantaran ketua atawa kepala teh bisa ngahukuman ku lantaran sibuk, maka aya wakilna anu diizinan ku kepala. Ketika kepala tidak bisa melaksanakan itu pemutusan hukum, maka nu diizinan untuk memutuskan hukum ialah wakil atau naib daripada penegak hukum nu diizinan ku kepala. Silahkeun eta teh lamun qoblawatin memehwati kumaha lamun geus diwati jaed kawin jeung Nyi Sarwiti mas kawina dihutang ditanggokeun ku Nyi Sarwiti hees bareng datang ka 3 bulan barang 3 bulan Ki Zaid teu bisa mayar mas kawin keneh bae nyaah jeung deudeuh mah aya ja cinta ieu karunyaeun Nyi Sarwiti. Begitu ditoel langsung nangkara masang Nyi Sarwiti teh masang atuh der bae diwati geus ka ditu nama meureun ngarasakeun ngeunaheun ieu atuh geus lain sakali 2 kali. Berterus rumah tangga ditanya deui ku Nyi Sarwiti geus ka 7 ka 8 bulan bahkan ka setahun ka kumaha ieu masalah mas kawin. Ditanya deui teh tetep ngabaget Ki Zaid teh yakni teu bisa mayar mas kawin Ki Zaid teh. Tah ieu teu bisa mayar mas kawin teh ka belah dieuna Nyi Sarwiti minta pembubaran nikah. Duh jadi masalah kuari kumaha lamun Nyi Sarwiti mas kawina ditangguhkeun iana di hutang 10 gram kuari mah diwatina geus diwati mas kawin can dibayar keneh bae kuari Nyi Sarwitina lapor minta dibubarkeun pertikahan menang apa henteu hakim minta ngabubarkeun pertikahanana wa fi sarihi bil mahri. Tidak masalah teu bisa mayar mas kawina seorang suami terhadap istrina. Ieu beberapa kaul azhariha. Menurut kaul azhar mun memeh wati mah bisa dibubarkeun la ba'dahu. Teu bisa dibubarkeun pertikahan Nyi Sarwiti terhadap suamina nu bernama Zaid lantaran nyanana geus diwati.
sebab eta mas kawin teh iwadun anil budi kuari can dibayar mas kawinna geus diserahkeun lantaran karunya teu bisa dibubarkeun tama walaupun tetep bae hutang bae mas kawin tetep hutang ngan pembubaran nikah mah teu bisa lantaran geus diserahkeun tateh bobogaanana ka Kiai kitu caritana eta mah precis ongkos jelema jual beli Zaid ngajual motor kaki Umar harga 10 juta Zaid ngaranna bai Umar ngaranna mustari tak eta jual beli geus jadi secara omong-omong 10 juta wari tinggal nyerahkeun dina barangna yakni motor tah kuari si motorna ieu aya nu maling motorna aya nu maling duit da can diserahkeun motorna aya nu maling tak eta jual belina geus langsung bubar bae geus teu bisa dilanjutkeun lantaran duitna ge encan dibikeun motorna ge can diserahkeun kabeneran motorna ieu leuit atau memang motorna bubar teh akad da naon-naon tapi lamun motorna geus diserahkeun ku ari Zaid ngajual motor kaki Umar motorna ku ari geus diserahkeun duitna mah encan ngan motor geus diserahkeun jadi teteh jual belina motor geus diserahkeun duitna begitu ditagih icuk colek icuk colek bae terus atawa lain deui cek urang Balaraja mah rebo semen bonen nah ieu jual belina teu bisa dibubarkeun ku hakim lantaran barangna geus diserahkeun guari mah lain tuntutan per pembubaran tapi tuntutan hutang guari mah jadi teu bisa dibubarkeun geus teh barang lah diserahkeun geus teu bisa dibubarkeun pertikahanana kuari mah tuntutanana hutang lah iraha deuk mayar kuari ge sarua bae ieu teh sarua jeung jual beli nya sarwi titerna jual apem kaki Zaid 10 gram cak tukang apem ja apem aing mah aya bae ieu lain apem eta besi apem nu dingiru lain ieu mah nu dibawa setiap saat nah eta teh geus diserahkeun ku ari apemna kaki Zaid tuntutanana teu meunang pembubaran pertikahan tuntutanana ku ari mah tuntutan iraha deuk bayar mas kawin sarua tuh ieu mah keur carita contoh Zaid ngajual motor kaki Umar 10 juta motorna geus diserahkeun kaki Umar tinggal duitna encan ja caki Umar engke soleh barang sore engke icuk ditanya icuk engke tole icuk deh jadi eta motor mah geus jadi teu meunang pembubaran pertikahan perjual belian teu meunang lantaran geus diserahkeun barangna ka ditu kuari mah du dituntut teh adalah iraha deuk bayar hutang nah ieu ge sarua bae Zaid kawin ka Nyi Sarwiti kemudian mas kawinna ditangguhkeun 10 gram teh kuari barang Nyi Sarwiti geus dipake ku Ki Zaid berarti geus diserahkeun teu meunang tak ieu ulama teh deuk nyaritakeun la ba'dahu teu meunang sabada diwati mah lantaran barangna geus diserahkeun teu meunang dibubarkeun teu meunang rapa pembubaran ku gara-gara mas kawin lantaran barangna geus diserahkeun ka Ki Zaid kuari mun deuk dituntut iraha deuk mayar mas kawin tuh ieu ngaji dia urang keur di dieu mah iya betul balik bae nungguan sate doang ngungkus balik emang gitu otak urang memang ngongkos gitu famadu galin nunajazul pasu tulun nuritkan sekal mah dilastarikan ieu pembubaran pernikahan harita kene hakim menerima laporan Sarwiti tentang
pertikahanana nu ditangguhkeun mas kawina bari barangna barangnya sarwiti can diserahkeun masih gres keneh gres keneh teu ngarti orang ketos gres naon seseukeun pokona gres bacan kagores-gores masih orsinil keneh. Nah tanya Ki Zaidna bener can pernah ditoel-toel acan embungin asal ditoel ngajimpret syaratna mas kawin kudu dibayar heula lantaran geus akurat imati dua belah pihak dalam rangka pemutusan hukum menurut cek sakal yujazul pashu lastarikeun luluskeun harita keneh begitu geus dicek kebenaranana bubarkan pertikahan anak tapi wal azhar imhaluhu salasata ayyam cekal azhar mah tangguhkeun sampai 3 hari sarwiti ya bapak terima laporan saudara dan setelah dicek kebenaran Ki Zaid pengakuannya betul setelah 1 tahun ini dia tidak mampu untuk membayar mas kawin dengan demikian bapak tangguhkan dulu sampai 3 hari. Hari apa sekarang hari apa Pak? Sekarang Senin. Berarti pembubarannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis silahkan untuk dibubarkan. Maka walahal tasku sabihatar rabi menang ka awewe ngabubarkeun pertikahan anak subuh poean kaopat. Gas ditangguhkeun ku hakim 3 poe Senin, Selasa, Rabu, Kamis subuh isuk-isuk geus bisa ngabubarkeun pertikahan. Begitu dak dibubarkan pertikahan payan kaopat col Ki Zaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan tegar amat Ka Zaid. Kaluarkeun geunya. Naon eta? Mas kawin. Nu bener ka ieu besi barlen doang. Timbang ku sia ka ditu. Kakak geus teu kuat jasa ieu. Geus teu make calana ieu kakak ieu. Aduh, oplo jasa Ki Zaid dah. Kayak kula nungguan aja, iya mah di Cikupa iya, aya toko emas tadinya, silakan. Datang ke toko emas, Pak, ini emas asli apa bukan? Sini, kotek. Ya betul, emas asli. Timbang, begitu ditimbang, tak betul 10 gram. Serinya Sarwiti. Wih Sarwiti di toko emas kayaknya semua rosotkan calana. Mesti jingjing calana deh. Naik ojek, cek tukang ojek, iya bau naon ya. Cenah kiai macem-macem, emang gitu pugu. Datang ke imah, Waalaikumsalam. Eta naon Sarwiti? Sempak. Kan ku sia ibu kawe siap tempur. Lamun urang ibadah teu make ilmu acak-acakan. Lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acak. Wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah. Amal nusa etik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah Subhanahu taala. Wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal anu saadag-adag, amal anu sababaraha godag, godag. Kuloba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat seetik-etik aja. Teu pugu atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah. Mun teu nyaho ka Gusti Allah ke ibadahna salat bae ngahareupna teu pugu. Babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh. Pan bolon eta kos kitu. Teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh. Ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah. Allahu Akbar nage urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung. Atuh bahasa Jawa mah meureunna Allah Maha. Terus kabeh ditu da gitu. Itu tengarti ka Allah mah kos kitu. Mantak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah nu ngarti ka Allah salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat.
tuh coba bayangkan maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. Mendak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh lamun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Eueuh nu kos kitu mah je eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema maka la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah subhanahu wa taala dibandingkeun jeung salat sunah ieu gedean keneh ngaji malah aya nu can salat subuh ngaji bae lah pokoknya hewan. Aduh, cek anu keur dieu ke ziar aing eta teh. Hati-hati salat subuh. Kambu bau bentek betul salat subuh. Insyaallah dari tuh gitu. Jadi urang ieu per minggu urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit eta geus wauh ta ka Allah tah lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh masih kena jauh jeung Gusti Allah jauh teh cenah pugu kiai na ge imam jauh tah maka jeung ruku mun ngridit keneh can wauh ka Allah lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah mangganing di imah TV ambalaya tah eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaatna berita-berita informasi anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi nah eta tenan eta can wauh tah ka Gusti Allah nu kos kitu ngaran lamun jelema keur di kantor jelema keur di ladang jelema keur di toko di pasar ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh tah jeung Allah tah jelema barang ditempo teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh di Cikupa mah loba anu teu wauh wayah asar ka Citra wayah maghrib di jalan keneh datang ka imah parawing Isa jupake nonton TV eta di Cikupa teh karita ambalaya ka unggal kecamatan kasepatan mau nuntut ya pasar Kemis doang teu kaliwat ya Allah ya Rabbi teh warau jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna di deuleu pagaweana tuh nu mantak ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah subhanahu nu mantak hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah mun geus wauh ka Allah mah begitu urang deuk di ka nerakakeun atuh bebeja we Gusti panabdi geus wauh ka Gusti keur di dunia nonton TV tilok sekali-kali doang jabar Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi deui malam Salasa malam Rabu terus-terusan bebeja ka Gusti Allah Gusti manyabdi kudu dikanaragakeun ban abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna ban abdi teh embung ridit embung mabok embung zina eta teh abdi nu mantak embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu
pencak Gusti salat abdi salat, pencak Gusti puasa abdi puasa, berarti abdi wau ka Gusti. Adapun soal kurang khusyuk nama tuh hampura bae Gusti. Teu kitu tah. Cek Gusti jalan coba padahal banget sih adalah barang di dalam teh. Bener ada herang seetik ya banget. Malaikat amankeun teh mah wau ka aing. Wau emang cek malaikat? Ya setengah wau lah. Tuh, setengah wau bae salamet. Komo nu wau jasam. Masya Allah, nu mantak libetkeun diri urang, wauhkeun diri urang, angsongkeun diri urang ka pangajian, wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti. Lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi, urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik, urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong. Geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah, nu paham ka Gusti Allah pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wauhkeun diri urang ka Allah, babari wauh ka Allah. Dia cek Kangjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah. Sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran. Nyaho ka diri urang, urang nyaho ka pangeran. Saha diri urang teh makhluk, berarti nyaho pangeran teh khaliq. Saha diri urang mah butuh dahar, berarti khaliq mah teu butuh dahar. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Carana bertauhid coba gerak ti mimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah dituna terus urang bersyariat bertauhid berangkat ti mimiti aqwal datang ka ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah. Moal bisa lamun eueuh nu nuduh-nuduh geus kudu dituduh-tuduh. Nah iyalah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae. Barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tah wauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng. Kabeneran nu dibonceng najahe. Lain ridho menang godog bung-bung. Masya Allah. Urang wae dulur nyegat teh diteureun, babaturan nyegat teureun, giliran bae bangsa konde. Lain eureun deui diajak malah mah, teu daekeun ge dipaksa. Soraka malulu. Ya Allah ya Rabbi wauhkeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah. Urang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh. Aduh kurang ya 90.000 jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah tah lamun nu kadeuleuna sorga nu kadeuleuna bidadari tuh digerokeun deui pake mesin ka dia kunaon ye kabeh ye urang lain tadi sia, 5.000 bae. Dicokot deui kembalian tah. Amoh sodako make kembali teh kira-kira. Tuh ya can paham. Eta keur carita sodako. Boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit. Jasa ka pamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae.
pelit jasa gabung majikan teh bebeja ka balanja malu nu kamari pan aya kombalina kamari iraha kamari sia nyokot oh sabaraha 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana beuka geus sabaraha poe eta sabaraha poe tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk oh kadenge kata tangga Masya Allah kurudah ke balanja tah balanja deh tah balanja deh kak beuh lain ya Masya Allah saya orang belajar nu dideleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideleuna ukhrawi bakal harampang kabeh nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar kudu belajar lah mun teu belajar mah tuh moal bisa naon kudu belajar ke geus belajar bisa geus bisa jadi ahli geus ahli mah nikmat ahli sedekah ahli ngaji ahli salat ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon moal datang ka ahli mun teu belajar heula geus belajar heula urang boga duit sabaraha ya 10.000 1.000 heh belajar boga duit sabaraha teh kali 20.000 2.000 heh ya. Boga 100.000 ya, belajar 1.000 kali. Teu naik-naik. Belajar teh naik-naik. Guys, berarti lamun kelas teh mah kelas 1 bae. Teu naik-naik tak kos kitu teh eta, masyaallah. Urang teh hayang naik derajat urang munggu Allah Subhanahu wa taala faktor mana sektor mana urang nu bisa ieu. Urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun darajat ka Gusti Allah. Urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun darajat ka Gusti Allah. Urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah, ilmu pake naikeun darajat ka Gusti Allah. Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun darajat urang, henteu kudu jadi kiai bae, henteu kudu jadi pengusaha bae. Naon fasilitas nu aya di diri urang? Akur bae. Akur bae pake naikeun darajat urang dibere dunia coba dunia pake naikeun darajat henteu urang dibere tanaga coba tanaga pake naikeun darajat henteu ka aing cak Allah ye pake teterekelan teh dibere ilmu dibere wawasan dibere ilmu politik dibere ilmu ekonomi dibere ilmu agama dibere ilmu budaya lain sebagainya pake naikeun darajat apa henteu